Dunungan saya hampura gitu mang, cantik gitu. Wah, terlebat. Duh kumaha atuh Pak Haji. Wah, buah jelema gelo eta bapana teh atuh meureunaan. Cek Pak Haji Hamid dari teh jeung rada molotot. Bapak naon Pak Calik, Bapak cicing Pak. Cek Mah Haji bari jengenyang kana leungeunna da katingali Pak Haji rada emosi. Terus kumaha cenah bapana Uten teh? Gelo atawa burung jelema teh? Wah, paciro. Kirang-kirang nama lu abdi. Deukeun kemasan badope. Dadang beki ngabohong na waktu eta Joy euy. Bedog diabarkeun ka abdi. Wah, bedog diabarkeun. Aduh Mang Dadang tapi teh kunaon Mang Dadang? Oh, hantu tuh Bu. Langsung abdi rada mundur sakedik langsung abdi nyukeun hapunten. Sosok teu naon atuh ieu masalahna kudu kumaha abdi nunungan abdi karunya ieu. Abdi bade bantuan ieu teh kumaha teh bade mah bade nyelamatkeun kitu ieu kali ICU. Nyawalarna kan sakitu tah minta tanggung jawab jelema mana tanggung jawabna. Nya ieu kan tanggung jawabna teh tanggung jawabna teh ieu. Cek Mang Dadang harita galecok pinuh ku kabohongan. Nyeden. Ret Mang Dadang ka urang. Nya Mang. Urang nyanyiakeun sabab sieun dina ancaman Mang Dadang bisi inung bapak urang diganggu ku maranehanana tiluan. Terus kumaha cenah Mang Dadang? Nya, abdilah damai-damai lah abi damai Bu. Terus jadi serius, panjang lah jadi serius. Segitu kan langsung aja na. Sok cenah anu kieu lah. Ai butuh-butuh teuing mah sakitu. Lah budak teh cenah ini ti mah teh kabur sabar mah gitu. Ya tapi teh budak kabur ya budak emang nya, kudu tanggung jawab emang gitu. Ngarete nya geus lah anu urang sudah ka Bandung. Sok teu minta dua syarat. Naon satu syarat naon? Ya syaratna kan nyuulkeun artos 10 juta. Terus sok anjeunna bade bedorong darah. Tu jeung abdi cenah alim tepang jeung nabrak. Oh, gelo nya. Kakarek gadenge Pak Haji mah aya jelema nu luar biasa gelona model kitu. Kakarek gadenge Pak Haji mah aya jelema nu teu paduli ka anak model kitu. Buah burung reunjang dan. Duka Pak Haji lah, aduh mata sang masalah namanya ngalami terus berusaha ke Pak Haji. Kumaha tah Neng? Ningali Pak jelema gelo model kitu. Nyakeun wae sangeman we atuh teu bios-bios. Nyeblak hati urang Joy euy ku kasolehanna Bumirda nu sakitu bageurna. Urang melong ka Bumirda melong ka urang. Kaciri bareueus socana Bumirda. Den, geus tong diemutankeun wae. Da aya artos mah. Sanes eta Bu. Nyeden. Nya Mang. Kela-kela itu asa aya nu rancu ieu teh. Dek nanya ieu Pak Haji. Nu diomongkeun ku Dadang itu pisan atawa henteu. Nyedenya. Pak Deni apa lu tah? Oh, inu Bapak Deni ge apir-apiran atuh. Gebeg deui urang ngagebeg Joy. Ngageter dina hate urang Mang Dadang ngomongkeun inung bapak urang, sok ingis lamun urang terbuka nu sabenerna. Mang Dadang, Mang Aki, Mang Acep ngaroga hala kalau jadi inung bapak urang. Didinya urang aya dua pilihan. Kumaha inung bapak urang, kumaha oge atuh si Uten jeung Bumirda. Urang berat ka itu ka dieu duanana, urang pok cumarita. Haji, sajujurna abdi cumarios ayeuna abdi teu tepang salaramana Uten. Kalarasan abdi nuduhkeun nungkul terus abdi ngaleos. Nah, ada ini tahu bedog wah. Nyakeun bae Mang Dadang, penting nama Mang Dadang salamet we. Cek Bumirda sakitu percayana pisan ka Mang Dadang. Mohon Bu abdi salamet kapan abdi teh main pok. Gitu lah abdi lancar lah kitu. Mang Dadang beki waduk we kateponna teh. Tapi katingali surat Pak Haji Hamid harita manehna teu percaya karena naon diomongkeun ku Mang Dadang. Mang Dadang, wayahna Mang Dadang angkat deui ka itu. Sok jemput teh ka dieu ayeuna. Kajen ibu moal nepangan karamatna ya artos cana. Neng. Ieu teh kena diemut heula Neng. Wios Pak Haji nu penting nama Uten salamet. Abdi ngaraos asa geung dosa Pak Haji pami Uten aya naon gara-gara abdi. Didinya urang Joy ngecelakeun Cimata. Bener eta mah urang didinya peurihna. Katingali Bumirda keungna, katingali Bumirda sieuna, katingali Bumirda hariwangna ka si Uten. Indung jeung anak ikatan batin anu kuat sok sanajan bari jeung teu pada nyaho.
bagi ngageter joy hati urang hayang pok urang cumarita hayang pok urang ngomong hayang ngabejakeun urang sabenerna yang si Uten teh anak Nabu Mirda tapi tetep urang sieun inung bapak urang dirogahala ku jelema-jelema eta Mangdang oh iya bu kumaha bu oh ya Mang Dadang angkat deh ka lemurna Uten ieu canak artos 10 juta terus anjeunna sira canak ka dieu wengi ayeuna keneh Uten kedah salamet Mangdang cek Bu Mirda harita manehana bari jenggek diu tuluy Bu Mirda ngitung duit aya 10 gepok song diasongkeun ka Mang Dadang bari pok cumarita Mang Dadang angkat ayeuna nya siap gampang atuh abdi we Bu abdi katur punya di katur punya Mang Dadang aya keneh ongkos nu tadi oh sae Bu gelo pisan eta Mang Dadang padahal duit teu dibelikeun saleter-leter acan bensin nyebutkeun geus seep oh iya tuh Mang Dadang tamihan deui oh nyamuk cakap cakap bu cakap terus tuang Mang Dadang entuh bu tadi teh anu kapesakeun kana bensin sadayana iya tuh tamihan kanggo tuang na Mang Dadang siap bu Mang Dadang sing salamet di jalannya ya, siap bu didinya urang geter tah hate emosi ka Mang Dadang teu kongang hayang nonyok urang ka Mang Dadang na waktu eta tapi urang teu bisa kumaha Mang Dadang tuluy ngalewas ngingkig semu bunga ada ka tempat parkir tur tarek init ka leungurna si Uten Bu Mirda tuluy diuk di dina bangku tuluy mahaji pok cumarita sing sabar nya Neng sing sabar sing tawakal sing kagentosan deui Gunung Maha Suci amin teu sabaraha eta mahaji naon nu dikaluarkeun ku abdi nu penting nama Uten salamet nu maha kawasa mah da ninggal Neng nu maha kawasa mah teu bobo nu bener mah bakal bener nu salah mah salah cek peribahasana teh mah gedinganan lamun urang melak cabe bakal jadi cabe mun melak bonteng bakal jadi bonteng bener gitu mak nya kitu pisan cek mah haji harta bajeng usapan Ibu Mirda den jam 1 ieu nuhun Pak Haji maji dagoan di dieu jeung Neng Mirda nya aya bapak dek ka mana dek nyuhunkeun pitulung ti Nu Maha Agung hayu dan Neng sakedapnya mangga Pak Haji doa nawe Pak Haji nyukeun Uten si enggal damang amin hayu den geus kitu mah atuh urang cengkat tuluy nuturkeun Pak Haji anu leumpang maksud jeung tujuan rek ka mushola sajroning leumpang urang hayang curhat ka Pak Haji Hamid naon tadi ngeunaan Mang Acep Mang Akib jeung Mang Dadang hayang budal ka Pak Haji Hamid